Mitra kaum. Ya Abah ka dieu burukeun ye heuncet kuring geus molongo. Gerak geus lila uing teh teu diewe-ewe ieu mah geus gatel momok. Ceuk eta awewena bari ngadangkak. Bulu heuncetna kandel mending cih bruy. Abah paneh teu ngareret nempo ping-ping anu bodas. Heuncetna molongpong hideung. Jujug Abah paneh harita kontak. Ser nud. Kontol bah pandi harita hudang melegang manjangan. Ya engkang buru kehelanya isa kedeng. Ya engal atuh engkang harita bah pandi ngadeketan. Langsung awewena didangkakeun. Ces sup harita bobogaana diasupkeun. Aduh maning ngeunah ieu nyai cek eta cek bah pandi. Nya atuh engkang dah heuncet kuring mah pulen geus lila teu dicolok-colok. Cek eta awena bari sukuna ngarangkul kalhuluy harita bah pandi lepkeun bobogaana beki jero lakui bah paneh harita ngalakui kontol dilelep-lepkeun. Awewena mani marurung bakat ku ngeunaheun. Aduh engkang geuning heuh urang teh geus lila teu dicolok geuning kontol teh heuh mani ieueun engkang mani asa kieu asa panas-panas teuing mani heuras-heuras teuing cek eta awena ieu neng ulah sok ngomong we cek bah pandi harita lap di kontol dilepkeun lakui leungeunna harita jeung sukuna morentel ka luhur gejrot harita budak bucat tengah gejrot aya 3 cangkireun euleuh waktosna pramitra kaum dangu sadaya Abah bogel anu mancen tugas di Getaran setinggi 1557 kHz anu dipancar luaskan di Jalan Raya Jetak Cikoneng nomor 41 Cikoneng Ciamis. Ca